Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Sim Abdi Arsy Arba di kelas 10 PSIG bade nyaritakeun dongeng Sunda nu judulna Sasakala Situ Bagendit. Caritana kieu. Baheula geus ribuan taun ka tukang aya hiji randa beunghar nu katelah nyendit. Ieu teh saenyana mah ngaran manehna da ngaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan gumedna atawa peditna geus taya nu birek deui kana kapeditna. Salian teu pakacar-pakacarna mah tara aya nular sup ka imahna. Estuning lain babasan eta mah hirup nyorangan teh. Kajaba ti teh aya nu ngawawuhan nyendit teh emang jalma nunggul pinang geus teu kadang warga hirup teh estu nu geulis. Ari beungharna mah teh nyaeta tetela beh kobohna beh sawahna imahna ge panggedena di salembur eta mah. Turuk-turuk ngahaja mancikeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu uplak-aplak. Maksudna teu aya lain ku bawaning embung campur jeung babaturan da sieun kasorotea teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun basa usum panen di ditu di dieu cenah aya di baruat. Kasawah Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari sarengse dijieung jeung sanggeus parena dikaleuitkeun sakumaha tali paranti, Nyi Endit nyieun sedekah gondang lebe jeung sawatara tatanggana. Popolahna saning karaku sorangan teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti sakur mantuan ngaku tuluy di ondang ngariung tumpeng. Anu tuh ngariung teh nepi ka aya 100na. Tapi sadia tumpengna teu sababaraha nepingan sakoteap geus beres bari ting karetep keneh. Keur meujeuhna balakecrakan solongkong aya aki-aki bongkok nu nyampeurkeun manehna. Ku pribumi teu ditarik teu ditangkon. Nya pok aki-aki weh yen teu kawa ku lapar. Sugan aya si piwelas. Ari kitu teh Nyi Endit bet nyarekan nyelek-nyelekkeun pajarkeun teh aya ka era tengah hutang gawe menta bagian. Tungtungna nepi ka pundung aki-aki dititah nyingkah cendekna mah geus lain picaritaeun. Aki-aki Endit bari jumarigjeg bangun teu neangan. Meme Endit manehna ngomong kieu. Sagala ge boh kanu hade boh kanu goreng moal aya wawalesna. Ngomongna kitu teh kasaksian ku sakur anu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit karek balarik. Kakarek ge pating laleos rugrug ngarendeng sabab aya nu ting garegro. Caah cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna eta cai ngan leb bae pakarangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jama-jama geus teu inget ka diri batur. Asal salamet dina dirina bae Nyi Endit ge niat rek nyingkirkeun cai tapi barang kaluar ti imahna cai teh nepi ka liar ombak ting garuling ka palebahan Nyi Endit. Imahna terus kakeueum nepi ka laputna. Nyi Endit angkleng-angklengan bari satungtung bias mah teu weleh-weleh sasambat menta tulung. Tapi teu kungsi lila jep bae jempe. Sing horeng geus ti karelep. Imahna ge geus teu katembong sumawona sawahna nu uplak-aplak geus aya di pasar cai. Lembur sakuriling bungking geus robah ngarupa jadi situ anu nepi ka ayeuna katelah Situ Bagendit teh. Selain ti dongeng eta oge sora Nyi Endit teh matak nganorekan batur lantaran sorana ge cempreng. Rupana henteu geulis kitu we saperti arurang tapi lantaran rupana henteu geulis kitu we saperti urang lembur nu sejen kasebut ngan ukur jajar pasar. Tapi lantaran perbawa ka beungharana manehna asa panggeulisna di lembur eta teh sapopoe gawena ngan ukur midang nembongkeun papakian jeung perhiasan anu dipake. Belang kencak katuhu bari alina reuncem di raramona. Jabat ti eta antingna guntang-gantung beuki tambah gonjleng. Dahareunana unggal poe ngajarak-jarak dina meja. Iwa ti sangu jeung deungeunna dina meja sejen aya rupa-rupa bumbuahan.
Eta kadaharan anu sakitu ngaleyeuna teh estu tara kasoro ku batur, sanajan di imana teh aya nu babantu, jadi sanajan loba dahareun ge nyindit mah tara daek barang bere ka batur, tah najan paparentah kana gawe mah cerewet pisan ka bujang teh, ari muruhan mah itungan pisan. Ku kituna, ku urang dinya mah nyi endit teh katelah nyi rada medit pisan. Batur salembur geus apa pisan menditna nyi endit mah lain bae karasa jeung urang lembur da cenah sieun karebut harta bendana. Endit mah tara daek campur jeung urang lembur da cenah mun pareng aya nu baram ngalanto ka lembur eta nyi endit siga pisan nu hirup sorangan teu malire ka tatangga. Tara daek nulung kana kabutuh tatangga, tara daek nalangan ka susah. Sapopoena nu diriksa ditinggalikeun nu diriksa katinggalikeun teh ngan ukur harta bandana. Sieun aya nu leungit, sieun aya nu maling. Leut nu ngajar dihandap digembok di kuncian. Pakaian ditumpuk-tumpuk di lomarian, duit disumput-sumput dina handapeun kasur. Dina hiji poe kaburuan aya hiji aki-aki awakna begeng bari geus bongkok. Make duduku samak geus rawing, lengkahna dibarengan itek pakaianana ruding ku leunheut. Eta aki-aki teu kanyahoan ti manajona ujug ngajengjengan hareupeun panto bari pok uluk salam ka nu boga imah. Assalamualaikum, nu kagungan bumi aya linggih. Punten aki kawawantun, nyuhunkeun sangu sakedik mah lapar aki teh. Kitu pokna bari brek diuk dina emper. Barang nyi endit ngadenge aya nu pupuntenan bari rek menta sangu, gancang bae mukakeun panto. Nyi endit ngabedege dina panto bari tutunjuk, pok ngarowok, naon menta sangu, naha kami boga dahareun teu beunang barang penta kitu, lapar usaha atuhlah baramen. Cenah. Pok cek nyi endit teh. Kaditu endit montong datang ka dieu bari nitah bandingan ngusir aki-aki ti beruanana. Aki-aki teu bisa kumaha terus kaluar ditunggu ku tukang kebon. Hatena pohara nyerina ngadenge babasan nyi endit anu kasar ngusir asa popohonan pisan. Barang geus kaluar ti buru nyi endit, eta aki-aki teh aya nu nganyahonkeun ka mana leosna. Tinggal itekna we nencep di buru nyi endit, poho ngawankeun ka mana leosna. Ambekna nyi endit acan leler acan leren red kana itek anu nancep saranteng bae itek dicambut bari dibalangkeun ka jalan. Teu kungsi lila nyi endit teu sombong deui ngilu ti lelep ka jero cai. Eta cai nu terus ngagulidak beuki lila terus ngabalong gede pisan nepi ka jadi situ. Eta situ beuki lila terus ngabalong gede pisan nepi ka jadi situ. Eta situ nepi ka kiwari katelah situ Bagendit. Perhana di wewengkon Kabupaten Garut. Mung sakitu nu tiasa kusim kuring dicaritakeun tina dongeng sasakala situ Pagendit. Hampunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.